Alhamdulillah. Naon cenah alhamdulillah teh. Kemana? Bener. Hapunten nyaton. Mani hempak kawas iya ka. Mang Ahoy, Dan kumaha? tah abdi teh mana adugina ka dieu teh bade tumaros nah ieu teh kumaha gumbrang-gembrung teh samaya gembrung bae. Tinggal taros ka Padalang. Cik kumaha Cik Padalang, kumaha ieu teh asal jujutan ujungna anak urang gitu. tiasa Nya. gombrang-gembrung nabehan iwung di dieu teh cing kira-kira ieu kumaha ieu. Mimiti-mimitina teh ieu teh Padalang ieu. Awal nama kitu nya. Sakantanan atuh biantara kanya ka penonton sadayana pangitu. Kieu Mang Ahoy. Kumaha cobi. Kemudian kieu nya. Urang secara saur bahasa ieu mah tiba-tiba ujug-ujug Laras. der bae. Teu puguh. Awi di tarabehan tak tek teu puguh. Tah kitu. Urang teh pan kedah puguh. Kedah sanduk-sanduk papalaku pangintennya kitu laras. Di antara heula. Nya, Biantara. antara mana? Antara Sanes antara. oh, mohon. Hari masalah ieu teh urang teh teu puguh gumbrang-gembrungna kudu puguh amit permisina. Aya paribasa cenah nya. Gani? Oh. Naon teh naon. Kieu Mang Ahoy. Ieu mipit kudu amit. Tah, Laras kitu tah. Kudu beda. Tah kitu. Ulah cenah ge samaya brung. Tah kitu leres. kedah Anda kusuna. kieu. Leres gitu. Isin gua dipayun tuh, isin gua apa pembina. Urang kedah. Urang satu acana Kumaha? dilajengkeun Ya. kana acara. Margi sanes urang bae. Urang kan waktosna terbatas. Terbatas, mohon. Hehe. Margi sanes urang bae saparantosna urang medal ayeuna namanya dilajengkeun deui. Ya itu. He. Kan kieu sejarahna nalika urang nuju diajar teh kalengka halu. Anu gadungan maksad Bapak Ucup panuhun ka urang. Tah mare serbolu cenah. Saurna kedah ngahibur di nararaga nikahkeun putrana. Teh gani. Kosa gembrungan boh naon. Eh. Ayeuna kitu Mohon. bilih aya paripaos tunggul sirungan satang supan. Kali bahasa mentah. Nya ngeuna ardina supana namanya. Nu teu aya indungan kedah ditumpakan kitu. Naon los kana tumpakan. Sok kasar kadinya nana. Kumaha? Kieu wae lah. Kumaha? Bilih nyangkuleun keuning kana waktos. Nya. Margi area waktos teh nya rek. Ayeuna begitu 11. Sampai bubuka. Da margi sapartos ieu kan dilajengkeun deui. Dilajengkeun deui urang mah kitu. Ana dangdut pangintennya teraskeun tos ieu teh. Oh, cak kumaha Kang Udin ayeuna? Sok mangga biantara heula. Sanduk-sanduk papalaku kedah pangintennya. Mana we kieu lah. Ti Payun. Ngaturkeun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil khusus pasadaya para kaum dangu, para penonton di dieu. Di dieu sim kuring tadi sebatkeun. Kupang jajab acara parantos dibiantarakeun ti Payun. Sini Kumaha calung cenah? marga saluyu anu nuju laleng ka halu. Ku eta tangtos dina pematasan ieu leuh tebih tina nyugemakeun. Tebih tina raos sawantana ge lah. Tina Ku eta sae nya kitu. panuhun. Oh, nya tebih Ulah pisan, dipoyok, muhun. Nabina ge nuju diajar. Laras, Ku laras. eta ieu urang mumule seni urang, seni Sunda anu kedah dimumule ku urang sadaya. Rek usaha deui dimumulena Eta. lamun lain ku Urang. selaku bangsa na Margi oge panginten. sabarakali Saebul Makosid buktosna Bapak Ucup sabarakali panuhun margi anjeunna oge terlibat atanapi aktif dina seni calung. Leres. Anjeunna panuhun. Kayaknya bade Saurna kaul kedah Pak. Kayaknya bade So. nembang Pak Ucup teh mohon. Saurna anu gaduh maksad hoyong nyanyi hayang nembang. Sawantana ge bagus porto artis. Yuk kieu belah. Mangga. Bila yang kolong ting rawaktos.
Yuk orang bosen sama bosen. Margi nami nagi nuju diajar. Nuju lelengkah halu. Lagu eta deui, margi nami nuju diajar. Mun keur diajar. Alasan. Tuh, terus. Jadi aya Bapak Pembina. Tiko Ramil. Tuh, aya. Jaksenan, Bapak Polsek. Tuh, gini. Sadaya. Dah. Anu aya di dieu. Yuk urang gemprungkeun wae. Kumaha? Dina lagu Bibika sanaos bosen hapunten margi ieu nu jadi ajar. Lagu naon ya? Ya laguna Wangsit Ciliwangi. Oh, gitu. Urang gemprungkeun lagu Wangsit Ciliwangi diaturkeun ka sadaya kaum dangu sadaya wabil khusus Saiful Hajat wabil khusus Bapak Koramil mewah Bapak Polsek sadaya aparat oge tehilap di dieu parasan aya rekan simkuring Bapak Kuwu Jabranti anu alhamdulillah ngahadiran dina pamaksaran Bapak Ucup wilujeng nonton wilujeng calik Pak Kuwu regreg lah di hadiran yuk Pak Aldin yuk orang lajengkeun mangurpikeun lagu Bibika Wangsit Siliwangi. Dina zaman kalupakuan dina jajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupo seti mawa warisan Siliwangi ginanya cengit nyambuang kemasur Wangsit pitutur mungkin asma nuluhur wawane naga ukur numpes ka jalan tagabu iwari tos gumelar putra pajajaran anyar wawane nasumabar sajagat raya kawentar ampuh timputur sabar kasatriaan wiwitan nyuk galur kacandran Siliwangi kepananggehan kapahlawanan turu bakti perjuangan lambang kejayaan teguh kana perjuangan baheula kacapangan dina zaman kalupakuan nuka masyhur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan putih mawa warisan Siliwangi ginanjar cengit nyambuang kemasyhur Wangsit pitutur mungkin asma nuluhur wawane naka ukur numpes ka jalan takabu
Nuka Masur Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupo jeti mawa warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyamuang kemasur wangsit ditutur tepukeun asma nuluhur wawane naga ukur numpes ka jalan takabur baheula kacapangan dina jaman galuh bakuan Nuka Masur Pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupo jeti mawa warisan Siliwangi Ginanjar cengit nyamuang kemasur wangsit pitutur nepungkeun asma nuluhur wawane naga ukur numpes ka jalan takabur baheula kacapangan dina jaman galuh bakuan Nuka Masur Pajajaran tempat payung keadilan Sae padang. Aya anu di Pakuan naon, Pak? Selain kitu. Sanis eta mah nu atos ieu mah eta mah aya anu di Pakuan naon dibangun. di Pakuan emang na gede naon di Pakuan Tadinya di Pakuannya. Ih, lain di Pakuan. Hari gitu? Baheula di Pakuan. Oh, gitu. lain di Pakuan kerjaman galuh Pakuan kerjaman Pajajaran zaman baheula Oh, waluh Pakuan. Galuh. Oh, zaman galuh. galuh Pakuan kerjaman baheula Zaman baheula. kerjaman baheula kerjaman galuh Pakuan Iya. kerjaman Pajajaran Tah. pan aya tembang ayeuna teh tadi haleungna Tadi teh nya baheula. Anu baheula adu nyebat ka papangan. eta mah eta mah kitu deui bae kapapangan kunaon Nya ka papanganku. kunaon Kada tong kapapangan teuing baheula geus kitu sing Eta mah boseneun tuh kitu. penonton baheula kapapangan. Penonton teh boseneun kitu deh Kitu deui deui. cenah ganti cenah. kieu bela Terus ayeuna naon deui, Pak? ayeuna urang lajeng kana lagu nu kadua Kadua. Kang Udin Lamun anu aya nu kahiji, aya nu kadua berarti aya nu kadua. nya nu kadua Ayeuna nu kaduana Kang Udin mah sowan tenang langkung sae sok dina lagu benteng naon? Lagu naon? Hipu langkung sae haleungna waduh gerangke Cik ieu punten ieu nya padahal. lagu naon Kang Udin lagu naon Kan upami urang amangan ka Bandung. oh mohon ka Bandung Biasa di dia teh urang teh sok aya jalan anu lunggak lenggok teh antara Bandung Sumedang. oh Naon cerita kita teh? cadas pangeran Cadas Pangeran. emang aya laguna Aya laguna. Sim kuring waktu kapungkur sakola nguping lagu ieu keur calung di RRI panginten asa kieu. Mohon. Urang cobi heula mudah-mudahan atuh tiasa sim kuring ge sok hilap ari geus kolot mah kitu. aya sejarah nanya Sejarahna panginten kitu. nalika zaman kapungkur mana gitu nya Kapungkur. Yuk, mohon. sok kita Cok ulangan, cobian ya. urangnya. Urangkeun. Cik kumaha? Kumaha? gitu. Naon? Pangeran Mun seuk tumpak kendaraan. bener tanya eta bener. Sip.
mun seuk tumpak kendaraan antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu mata hariwang kawuwuh pungkal pengkol mipir lamping mapayung krang baluas mun ditinggalna hariwang ningaleuwangna cadas pangeran baheula hujan Cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan tak cigetih ngahembat lara balangsa ranggeyan bagja carita urang ungkasan baheula di dieu pisan Pangeran Kornel Tatandang ngabela ribuan jiwa sajarah kesan nyaksian tumpak kendaraan antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwang kawuwuh pungkal pengkol mipir lamping mapayung krang baluas mun ditinggalna hariwang ningaleuwangna cadas pangeran baheula hujan Cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan tamat cigetih ngahembat lara balangsa ranggeyan bagja carita urang pungkasan baheula di dieu pisan Pangeran Kornel Tatandang ngabela ribuan jiwa sajarah gesan nyaksian antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan nu matak hariwang kawuwuh pungkal pengkol mipir lamping mapayung krang baluas mun ditinggalna hariwang ningaleuwangna cadas pangeran baheula hujan Cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan tamat cigetih ngahembat lara balangsa ranggeyan bagja
carita urang mungkasan cadas pangeran Sok emut lain baheula. cadas bodas itu sanes Sok ieu mah emut baheula abdi ka kumaha cadas cenah pangeran. Luar partner reog, cenah luar banan gitu reog, kumaha gitu laun-launna ditamplok. tah kitu nya mohon Arinya cadas pangeran. Kaca. Kaca. Nya dina cadas pangeran. Nya. Luak leok naonna. Kapan baheula ye? Ah, Menuju di Sumedang. Sumedang ka Bandung. Ka Bandung. Ieu teh ka Bandung ye. Nya. Ayo baheula teh. Jalan teh leok. Leok. Luak leok launa ditamplok. Eta mah ngabatuna we teu hati-hati. Nya. Saya teh saya. Ayeuna padalang kira naon deui? Ay. Lagu naon ya? Sok. Eta he. Lagu naon deui? Hei. Hei. Kapain mulai. cek Perawan centil nembe ditaros langsung nyerintil aduh aduh abdi mah cinta daek bisul sumpah nake sarbo rada genitan kena sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan daek bisul sumpah nage hari cinta kumaha dinya hari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina daek bisul sumpah nage sarpo perawan centil nembe ditaros langsung nyerintil aduh aduh abdi mah cinta daek bisul sumpah nage sarpo rada genitan kena sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan daek bisul sumpah nage hari cinta kumaha dinya hari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina daek
bisulta subhanake sarpoa rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan daek bisulta sumpah nage waktu sok orang ngejeng karena lagu anu pamungkas manawi sok oh sok atuh. Iya Saibul Makosid margi artis calung kekeh tetep hayang ngahleang sanaos anjeunna anu nuju hajatan tapi anjeunna margi artis nah kekeh hoyong ngahleang manggalah Pak Ucup bilih panasaran sok aya namung pengayana ya gembrangkeun besok